Sampurasun para wargi tepang deui dina bidangan dongeng Sunda Lili Guntur kalayan judul Ngempur Layung di Dusun Linuhung. Naskah karya MH Ubaidillah. Garapan dongeng Kumang Lili Guntur. Atur salam kanggo mitra dangu anu satia anu tetap stay tune di ieu channel, tetap sehat, tetap semangat menjalankan aktivitas. Mitra hanca garapan anu katunda dina episode ke-12 teh pami telepat nalika dugi ka cilaga gede pandara kajian waktu urang nulikeun deui lalakon pokna ngaharewos. Pandara akhirna surti sok sanajan riuk beungeutna robah kucem buah kuciwa anu lain memeueusan. Duanana ngoloyor keluar ngajauhan pangancerkan Nyai Wiradirega keur satuluyna pating kolebat ka jihad kulon ngaliwatan sababaraha jeung pasir. Dusun Linuhung geus ngadago maranehna. Tah namanya dugi kadinya hanca teh. Urang teraskeun. Dibarengan hoakna anu ngajelengeng. Utari nyabetkeun itek Ancis Gani ka kenca katuheun lawan. Lawan tangguhna kaget. Kuda-kudana ngajega saterusna nete kana tungtung itek Utari. Cileng maceleng cek niban lemah bangun hampang naker. Lumayan ilmu itek anu hebat hanya ka acan sampurna pisan. Pokna bari ngahehe keur Utari mah katampana mangrupa ejekan iseng sarta teu aya kamus dina utek ieu jawara wanoja siwi tunggal Ki Barajaseta kudu ngaku eleh jajaten. Ancis geni deui-deui muter mangrupa puseran angin guna ngepung lawan. Jurus suara ngasakti sapinuhna dikeluarkeun ku kituna lawan sentar oge gentak mundur bari mesat gobangna. Utari geus kapala ngangseg awakna ngolebat lir angin puyuh lilimpungan lawan oge teu cicingeun nande pangawasa Ancis Gani ku pating buri nyaina seseukeut gobang. Aheng ieu dua pakarang teh dikersakeun pada poos nyantokan angin. Tapi anu keur ijen ngadadak ngarego alatan sadagorowok lir guludug datang ti gigireun maranehna. Saterusna ngolebat ngahadang maranehna. Dahan. Breh tangtungan waweg lalaki umuran manca ti setengah abad. Rama? Utari nyorowok peura. Memangna kula teh saha kitu? Ceuk anu diceluk Rama ku Utari bari jebi. Nu taya lian Ki Barajaseta. Awana mah teu pira. Utari asup kata pawates dusun Linuhung jug dicegat lawan anu bieu tea. Sanajan balaka rek maksud ucap nuhun ka panembahan pucuk Linuhung. Utari tetep teu diijinan asup. Tapi Ki Barajaseta kalah ngagak-gak sok sanajan pesemon Utari kuraweud. Teu ngangkekeun deui ayeuna mah. Utari anu nyikikik harus sawatara Ki Barajaseta colohok mata simeuteun nya kitu lawan Utari ngadon pungak pinguk. Nah suri sagala tari? Ceuk Ki Barajaseta panasaran. Har, nah aya laranganana kitu? Ari bieu Rama? Utari ngahualkeun. Teu pati-pati Rama misa patelak tari jeung itu nu nyegat tari. Lamun Rama teu ngahaja ngararancang ngadukeun tari ti tangehna. Ki Barajaseta gogoda greueus. Saterusna mah unggut-unggutan. Rama penasaran we. Geus tepi ka mana ketak ilmu bela diri tari teh. Tetela geuning mesat pisan warahan engki jagawana teh. Sok ayeuna mah wawanohan jeung mantuna Ki Panembahan pucuk Linuhung dah. Pokna ditungtungan ku ngarindat ka urut lawan Utari anu hideng jug nyolongkrong. Jaya sakera. Pokna tanpa basa-basi ngan katara we. Mibanda sorot panon anu kacida sekeutna. Ki Jagatsetra teu cicingeun nyarita. Cenah Ki Jaya Sakera teh jawara pangagung pulo ti hujung wetan. Lantaran ketak nu jadi mamangna, manehna tepi ka kakaburan sabanagri. Mamangna teh saengko jeung pucuk pangaping paguron dayeuhan mandah yang larang ngagulingkeun pamimpin nagri panyangga nagara. Sasat bapana Ki Jaya Sakera.
Ki Jayasakera kungsi nyamur jadi bajo laut. Hanjakal kagulung ombak nyak mangpeng ka ieu wewengkon dusun Linuhung. Pandara jeung Daryagama karek nepi ka bantaran wahangan Cidurga. Saterusna meuntas ngawelah rakit paranti pepentasan anu nyaraba ka alun-alun dayeuhan. Duanana sapuk mun asup ka dusun Linuhung rek make jalan tukang. Saperkara alasan keamanan atuh kadua perkara leuwih tingtrim tinaha anu dipika inggis. Utamana para telik sandi hirasan puseur paguron. Peuting ngagulutuk kana bang barungna. Basa lengkah dua nonoman jawara anjog kahiji padukuhan. Tapi matak helok. Lantaran imah-imahna katara pisan kariruruntuk. Bangkarak saung tarutung. Pakaian awewe lalaki nalambruk. Tajuk jeung anu liana kaciri urut aya anu ngahuru. Aya kejadian ketir dia tempat Pandara. Harewos Daryaga ka Pandara anu can acan nembal ujug-ujug sada gorobas. Tinu bala bari nyorawok kenceng. Kamarana sira teh. Breh lalaki buligir bari ngagigiwing gegenir leutik. Pandara ngupaya nembal ku cara leuleuy yen ti jauhna datang rek zaroh ka makam luluhur Mandayang Larang. Tapi nu nyegat meureun teu pati ngasaan bangku sakola. Kala hohoak ngakukeun usung esang kiwatu jadug jeung Mbah Sihung Naga anu moal bisa ngijinan sing saha oge liwat kadinya. Sokomo rek kajihat dusun Linuhung. Kajaba aya syaratna cenah. Kudu mayar pajeg atawa ngarelakeun sirah dipencit kuriling atawa ngantep beungeut disisit keur gaganti beungeut maranehna anu jarigah beungeut kebo. Sok-sok mantong loba dagang hundu euy. Kaliekeun tah buntelan teh. Kunyuk-kunyuk rudin sia. Ceuk anu ngahadang samarukna meureun manehna berseka. Pandara teu meunang henteu akhirna mah sayaga ngusapan perah si wajah gelap ngampar. Nya kitu Daryaga. Hulu pedangna geus nyang heuy dina cecekelan leungeun katuhu. Nah da ujug-ujug si jelema buligir teh ngajerehem nyeples kuda disunut kanyut. Ana brusut teh dina rungkun kakayon anak balad manehna tepi ka aya puluhna. Hanya ka meureun teu kabareuli kampret ngadon di baluligir ukur dicawat lawan bodas dekil. Mangsa pungke urang ya balad-balad. Hayo hapuk. Breng narajang kompak. Tapi lain oge duta jawara ngora seueuh Ki Jagat Setra jeung kanyaah Ki Ajar Junti Girang. Ari kudu mikeun sirah direcak-recak teu pupuguh mah. Duanana ngangkang balucat-balicet. Pada-pada metakeun ajian engkang-engkang mata holang. Sacara usik jeung ulin balad si gegendir teh jelas aya disahandapkeun Pandara jeung Daryaga. Tapi ku jengkelna teh saban congo jeung huntu pedang ngagecrot kana awak-awak maranehna kalah ukur ngagenjreng. Keur mah siga marake karampet beusi kata mah bangun teu ngarasakeun nyeri deui. Oge teh eleh sakti teh ambeu jero kelekna anu kurang-kurangna teu ditamengan ku tanaga jero mah mata katur lengan lawan. Pandara gogodeg abong anak-anakan ki batu jaduk jeung Mbah Sihung Naga. Macam-macam ilmu siluman teh. Pandara ngutruk keuheung. Memang ciri wanci murid-murid paguron cadas ngampar mah araheng. Tapi aya kalana sok teu pira pangapesanana oge. Mode kejadian anu didongengkeun ku salah seorang padumuk Labuan Babakan Mandahiang kadirina. Cenah jelema sakti anak murid nomor wahid Mbah Sihung Naga tepi ka mampu hiber bari ngolomoh oray sanget. Tapi ana ninca kana tai kotok medok jug ngayek-yek we eueuh getihan. Ingat kadinya Pandara ampir-ampiran seri sorangan.
padahal keragot jogo begalan pati. Can sempet Pandara ngerahkeun aji pedang gelap ngampar, malah Daryaga mah geus sayaga metakeun aji gebang gludug pugur, kadenge kocak dengek lawan-lawan maranehna, bari ampir teu kapileng kolebatan kalangkang anu ngahapuk nama. Saurang-saurang nungtut mangpret kalawan dilulguan ku anu nyaka gegenir leutik. Bre hiji sepuh ngulawit-ngulawit regang kai. Abah, Daryaga ngagorawok, kula teu nyangka rek tepungjung Abah di dieu. Ceuk Daryaga sakalian ngawanohkeun nu jadi bapa sasatna Ki Jagatsetra ka Pandara anu hideng saharita nyolongkrong hormat. Memang ngarang sengit Ki Jagatsetra dina pangdengena geus teu aneh sakumaha carita guruna. Nyaharita amprok di kieu nama. Andika Pandara, murid Ki Ajar Junti Girang. Ceuk Ki Jagatsetra bari merong seukeut ka Pandara. Pandara ungeuk hormat. Bring tiluan pairing-iring muru wewengkon dusun Linuhung. Basa Daryaga penasaran kana naon anu geus dipetakeun ku nu jadi bapa kalawan lawana tadi. Ki Jagatsetra ukur ngahehe. Cenah pangapesan ilmu dugal mah taya kajaba. Ku dikepretan regang dahan kelor kawak. Kula karek sababaraha poe cunduk dieu kalawan pancen ti Ki Panembahan pisan juru tukur bawahan kitu dusun Linuhung. Sedeng pancen ngajagangan belah kaler nama dicekel ku Ki Sobat Barajaseta. Hal ieu dipetakeun demi hubungan mandahyang larang jeung dusun Linuwi ayeuna lir ibarat ruhak di jero durukan huut. Ki Jagatsetra nerangkeun. Engke oge Arandika paham kana naon kejadian anu sabenerna. Apanan Arandika ka Darye teh atas parentah Ki Pangagung Jayasasena lin. Pokna deui samangsa Pandara jeung Daryaga pating paringuk. Ki Jagatsetra langsung ngajorelat bari gugupai menta diudag. Kolebat duanana macleng nuturkeun blesatan waruga Ki Jagatsetra. Para mitra hanya kehabisan. Waktosna kasengker ku durasi cag dongeng Sunda Lili Guntur urang cekapkeun duwe ka dieu. Insyaallah tepang deui dina channel anu sami. Salam baktos permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.